lain Kang. Naon? Ya teh hayang boga pagawean anu tetap itu awas batur gaji tetap itu ulah isuk gawe ayeuna henteu jadi mun boga gaji tetap mah gitulah urang teh menangjang masa depan gitu. Atuh teu ngalamar saya. Ngalamar teh pan ayeuna teh kudu ayeuna mah panan kudu make ijazah geuningan. Ijazah. Ya meureun boga. Itu aceu hayang digawe ngalamar digawe gitu, hayang menang gaji anu tetep. Kos batur geuningan. Batur. Pikeun da gaji tetep moal aya gitu tongo. Lain tetep eta. Gaji tetep ya berarti lain gaji teh anger gajina teh. Ya, tukang mun ubaran. jadi maksudna mah kieu abi teh nya. Hayang ngalamar digawe model ka pabrik, model jadi pejabat Nah gitu. Ubaran atuh ku tongo wae geus gede era. Lain tongo eta aher. Ieu datang-datang ngalieureun. Gajina tetep. Tetep eta nu bodas. Aduh aing we. Atuh lain tetep naonnya? Ya, amun dijelaskeun mah gajina teh cicing anger. Oh, cicing. Heeh. Sarua Tah, atuh. Lamun misalkan gajina teh bulan ayeuna 100.000. Heeh. Tuluy 300.000 Oh, gitu. gitu. Tetep teh lain tongo nu kana taeun. Terus kumaha? Aing teh hayang meuli. Aya gratis di api tongo makan. Nah, ada tongo deui. Aceu mah ngalamar digawe ngan manehna teh. Ku saya ditanyakeun boga ijazah henteu. Cenah kitu. Nah, kada tongo ieu teh mah. Boga we mah ijazah. Acil lain dinya. Hayang meuli ijazah ya teh. Nah, mau ijazah di dinya teh kan boga meureun. Boga ijazah teh. Henteu. Atuh mau bisa ngelamar digawe teh boga ijazah mah. Mata tadi pan ge diobrolkeun teh kitu Kakang ge. Atuh naon make hayang digawe teh boga ijazah mah nya mah bisa. Di atuh yang ijazah. Sabari kumaha? Kari meuli Meuli ka mana? ka UGD. UGD. Kapan ai ka UGD mah atuh da lain meuli eta meureunna anu gering. Tempat gering UGD mah. Universitas. Di mana UGD? Aduh aing geus datang ka eutepan ku jelema ieu aing UGM meureun. Lain UGD. Pak eta. Bari teh mah bisa meuli ka UGM atuh. Kudu diajar heula. Kuliah heula karak menang ijazah eta ge lulus. UGD. Gering disuntik di inbus karak ka UGD. Kakara nu ka burut tah kakara ka UGD. Tah eta jeung tongo. Tah gitu ina nu kitu mah. Tuh. Kos nu boga tongo wae atuh. Itu boga ijazah mah cing tah. Digawe naon we anu teu kudu make ijazah cenah. Hayang tetep teuing teh kareu. Nya kelantaran si Acil mah teu bogaan ijazah, jadi mau bisa ngalamar tempat gawe anu gajina tetep kan itu ya. Jadi digawena anu teu kudu make ijazah we biasa gitu. Babari Kang. Babari naon? Bedog ka yang gawe mah. Beura aku kudu dikadek. Kapan sok ngalah suruh nih. Nya si eta rada nyambung Cager ngalah suruh mah teu kudu make ijazah. Terus gitu, cerita anu penting aya duitan nya. Kamu duitan. Geureun. Anas dipuji kurang. Dia teh cekeng teh geus alhamdulillah cager ceng teh. Geus teh lah langsung gini. Sahakeun nu gering. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa Didinya anu gering mah. Innalillahi. Naon Kan saha? biar cenah innalillahi. Innalillahi teh. Aduh aing. Aing kan innalillahi. Dia ngobrol ke didinya. Didinya teh gering gitu. Oh, atuh bawa wae ka di dieu kan. Naon? Atuh tong ditunawe di dinya sing di dieu. Ih ka mana maksudna ieu teh? Aya Mah, ieu teh lieur. lain maneh nu lieur Pagawean ijazah ieu teh. Acil teh ngobrolkeun hayang digawe teu boga ijazah. Jadi teu bisa. lain jijikan nu gering nu gering eueuh. Oh, geringnya nu boga ijazah karunya. Astagfirullahaladzim. Aing geus Ade kamu talieu teh jaan euy. nu maot atuh. Naon Saha nu maot? Kunaon geuning? nu gering aher. Tong diceri-cerikan. Nah, cirik. Aing mah teu cirik, sedih urang mah. Sarua urang kitu tina. Nah, sedih kunaon? Yo. Hah? Sedih.
Ayo lah, ya bucat utek ya. Bucat cenah bisul. Cari kawan gue. Ayo lah, orang bucat itu gara-gara dirinya. Kela Kang, kuing malin sedih. Keuheuh ka maneh aing. Aja dek Kan ya. udah kan kieu geus ang balik itu. Tunggu ngobrol jadi dirinya lah. Antep sina sorangan. Udah tanya lu. Anjing dia.